Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, panggih jeung abdi John Charles Darwin Saragi dina acara Warta Sunda. Telem sababaraha menit simkuring bade meturan pamirsa kalawan anu penting. Pamirsa sadayana, nagara Indonesia nuju kenging musibah. Santonosna NTB, ayeuna Kota Palu anu kenging musibah gempa. Dugi ka tanggal 4 Oktober 2018, warga anu maot aya 1424. Jasad anu tos dikubur jumlahna 1407. Sesana teu acan dikubur. Anu mabingakeun nyaeta Bandara Mutiara Sis Al Jufri tos tiasa dianggel kanggo nerbangkeun pesawat. Janten sagala rupi kabutuhan warga tiasa kacumponan. Sanajan teu acan sadayana, sateu acana mung pesawat tentara anu tiasa hiber bolak-balik ngangkut, para patugas masih keneh ngupayakeun ngangkat sadaya jasad anu teu acan kapendak tiasa kapilarian. Mung nyaeta alat-alat berat nu sok dianggeu teu tiasa dimanfaatkeun maksimum. Seueur jalan sesah dianggeu kusebab masih teu katebak karusakanana. Hawatos nambah rusak. Kusebab itu, ayo urang sadayana ngadoa supados enggal rengse sadayana. Sarena wagi aku kenging musibah jasa bebar. Sareng sumringah deui. Pamirsa, sakitu nu dipikatur abdi John Charles Darwin Saragi. Amit mundur, wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.